Peuting teu bisa sare mun berang teu dae kudang. Peuting dijieun berang mun berang dijieun peuting. Peuting dijieun berang, berang dijieun peuting. Peuting teu daek sare mun berang teu daek kudang. Hate teu geunah cicing pikiran sok kumalayang. Sieun ditagih hutang ku jalma nu kainjeuman. Itu salah, ieu salah, gawe salah, cicing salah, loba salah, tungtung nama jadi error. Itu salah, ieu salah, gawe salah, cicing salah, loba salah, tungtung nama jadi error. Itu salah, ieu ge leuwih salah, gawe ge salah, cicing mah komo salah. Salah, ieu salah, serba salah, error. Sirah sok jangar bae mun pareng dibawa gawe. Awak babari capek sagala hoream wae. Mun pareng digawe sirah sok jangar bae sagala hoream awak babari capek. Tak bisa ngan ukur eta nurutan para tatangga. Najan henteu kaduga maksakeun majar teh era. Sok gampang kabita mun nempot tatangga gawe balanja padahal teu kaduga. Kompet kedekeun macet olian babaliut bandingkeun. Tara ukur ka kujur lamun minjem ka batur. Paduli hutang jegur nu penting siga direktur. Mangka hade ka jelema anu error pikiranna. Lamun error ulah sok loba ngalamun. Mangka hade ka jelema anu error pikiranna. Batan error mending ge loba syukuran. Peuting teu bisa sare mun berang teu dae kudang. Peuting dijieun berang mun berang dijieun peuting. Peuting dijieun berang, berang dijieun peuting. Peuting teu daek sare mun berang teu daek kudang. Hate teu geunah cicing pikiran sok kumalayang. Sieun ditagih hutang ku jalma nu kainjeuman. Itu salah, ieu salah, gawe salah, cicing salah, loba salah, tungtung nama jadi error. Itu salah, ieu salah, gawe salah, cicing salah, loba salah, tungtung nama jadi error. Itu salah, ieu ge leuwih salah, gawe ge salah, cicing mah komo salah. Salah, ieu salah, serba salah, error. Sirah sok jangar bae mun pareng dibawa gawe. Awak babari capek sagala hoream wae. Mun pareng digawe sirah sok jangar bae sagala hoream awak babari capek. Tak bisa ngan ukur eta nurutan para tatangga. Najan henteu kaduga maksakeun majar teh era. Sok gampang
ngukur ka kujur lamun minjem ka batur paduli utang jagur nu penting siga direktur mangka hate ka jelema anu error pikiran lamun error ulah sok loba ngalamun mangka hate ka jelema anu error pikiran batan error meningge loba syukuran Punten mangga ariga gatot kaca aja jauh ambon aribon bonteng curi airi riang kasir aisir sirem berem airem rembai kacang aicang cangkang delek aile lenta sapi aiti pindang gebang aibang bangkong hejo jojoli bak jojoli no ngadu obat jeung ompong sesep ka akang daik unu gelis bogo ka akang daik terus terang sasarengan jeung salira akang daik terus terang mengarendeng jeung salira gelis ngobrol jeung akang daik munu gelis ngajak tunangan akang daik terus terang sasarengan jeung salira akang regreg terus terang bisa gigireun salira daik harapna kana mana akang budi lakso cana kareut lambeuna akang bagja akang leus akang dae mun mika boga ngobrol jeung akang daik munu gelis ngajak tunangan akang daik terus terang sasarengan jeung salira akang regreg terus terang bisa gigireun salira daik
jeung akang daik mun nu geulis ngajak tunangan akang daik terus teuing sasarengan jeung salira akang regreg terus teuing bisa gigireun salira daik make baju butut calanana butut sapatu ge butut baju butut calana butut sapatuna oge butut boga imah butut boga HP butut kandaraan butut imah butut HP butut kandaraan anak oge butut kahirupan sapopoe sagalana bararutut najan butut nu penting mah kabogo ulah samutut dari kahayang mah boga imah anu alus boga mobil anu alus sagalana nu marulus dalarek ti kumaha urang teu bisa kumaha ngan ukur bisa ngadua jeung pasrah kanu kawasa make baju butut calanana butut sapatu ge butut baju butut calana butut sapatuna oge butut boga lagu butut boga sora butut nu nyanyina butut lagu butut sora butut nu nyanyina oge butut kahirupan sapopoe sagalana bararutut najan butut nu penting mah kabogo ulah samutut dari kahayang mah boga imah anu alus boga mobil anu alus sagalana nu marulus dalarek ti kumaha urang teu bisa kumaha ngan ukur bisa ngadua jeung pasrah kanu kawasa Kacida tewasna bersalah tingkah
akan geus kapok Jerada mogok Kunyai akan geus kapergok Tersangka dengan berkanyahoan Uring kereduaan jeung wano jalian Oreng gitu kangen aya pamajikan Kacida lewasna bersalah tingkah Arek itu salah Arek ieu salah Itu ieu salah Jadi serba salah Aduh nyai akang hampura akang rumah saboga dosa akang kagoda kusi manehna rangga urang babakan ngantai ayeuna nyai ulah hariwang akang moal rek deui akang geus kapok jerada mogok kunyai akang geus kapergok bobogohan jeung manehna aya kana 3 mingguna lamun seug aya pamenta tara kurang ti samilian mun diajak jalan-jalan sok rebo ku babawaan hayang itu hayang eta jadi pinuh dina beca lieur kuring lieur boga kabogoh siga manehna kahayangan kudu diturut
bobogohan jeung manehna aya kana 3 mingguna lamun segaya pamenta tara kurang ti 1 miliar mun diajak jalan-jalan sok rebo ku babawaan hayang itu hayang eta jadi pinuh dina beca lieur kuring lieur boga kabogo siga manehna kahayangna kudu diturutkeun majarkeun teh tanda cinta bingung kuring bingung mun rek apel malem mingguan duit geus teu boga utang malah loba untung mah hulang-hulang kumaha mayaran hutang utang kumaha mayarna duit beak harta beak kunyisa tinggal sapatu kamari mah kungsi leungit leungit digegel ku ucing ngabecir lupa ka kolong di kolong amplok jeung anjing anjing paseak jeung marmot marmotna lupa ka dapur di dapur aya nu masakna tuluy gering dibawa ka rumah sakit dokterna teu sanggupkeun titah lumpat ka radio di radio disiarkeun penyiarna kalah bingung tungtungna mangkat ka Arab di Arab anjing ngagonggong ari gog gog cungungung ari gog gog cungungung ari gog cungungung ari gog gog cungungung ari gog cungungung ari gog gog cungungung cungungung geus cungungung geus cungungung geus cungungung geus cungungung 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 geus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatosan ka warga sareng wargina, ka bapana sareng ka ibuna, ka abah sareng ninina. Ayeuna tos tabuh 2 langkung 30 menit waktuna sahur. Ibadah di bulan puasa rukun Islam nu kaopat ayo urang laksanakeun sabab eta kawajiban supaya menang pahala. Ayo dulur nu di lembur geura siap-siap sahur bisi engke kaberangan bisina kaburu imsak ayo urang salalaur ayo sahur ayo urang salalaur geura udah bisi sahur kaberangan ayo sahur ayo urang salalaur geura udah meberang tengah wadang ya kurang anak duduk ah Ayo. ke belah mana ya Belah mana we ayo ah. hutan wah ke mana heula ya Bener ya lah geus ngaler lah nya ngaler ayo siap pada teh sok waktuna sahur heuh bener nya bisi can harudang urang hudangkeun bener bisi talalibra kan ari puasana di barengan ku sahur mah kuat di ka magrib kuat sahur mah nya bisa buat siap boleh rumah ngana ka bol milu ibadah di bulan puasa rukun Islam nu kaopat ayo urang laksanakeun sabab eta kawajiban supaya menang pahala. Ayo dulur nu di lembur geura siap-siap sahur bisi engke kaberangan bisina kaburu imsak ayo urang salalaur ayo sahur
salalaur geura udah bisi saur kaberangan hayu saur hayu urang salalaur geura udah meberang tengah wadah. Nah, kemana deh ya ngerak bedug teh ya? Arek ka kulon, ka kidul apa ka wetan? Da pan kaler mah geus tadi. Kumaha lamun ka Maranda? Yeay. Menang meureun. Kumaha lamun ka wetan? Ya yang ke kidul. Ka wetan. Terus ka mana tuh ngarakna urang? Terserah ka mana we lah. Ya geus, ka mana we lah? Ayo tarik. Rangka. Ibadah di bulan puasa, rukun Islam nu kaopat. Ayo urang laksanakeun sabab eta kawajiban supaya menang pahala. Ayo dulur nu di lembur, geura siap-siap sahur. Bisi engke kaberangan, bisi nakaburu imsak. Ayo urang salalaur. Ayo sahur, ayo urang salalaur. Geura udah bisi sahur kaberangan. Ayo sahur, ayo urang salalaur. Geura udah meberang tengah wadah. Urang ngabuburit ngadeketan waktuna buka puasa. Lopakeun amal ibadah pahala manglipat ganda. Ngabuburit tadarusan di musola, haji Quran cing paseh bacaanana. Ayo urang biasakeun ngabuburit dibarengan jeung ibadah. Deket ka magrib, siap-siap urang sholat berjamaah. Tong hilap buka puasa, dibuka ku baca doa. Mugi-mugi ibadah urang katampi, dibekeleun ke jaga di akhirat. Sabab hirup di dunya ukur ngumbara, kudu boga dibekeleun. Suci Ramadan, bulan pinu ampunan, bulan pinu barokah, berkah sagala-galana. Marhaban ya Ramadan.
deketan waktuna buka puasa lobakeun amal ibadah pahala manglipat ganda ngabuburit tadarusan di musola ngaji Quran cing paseh bacaanana ayu urang biasakeun ngabuburit dibarengan jeung ibadah mun geus deukeut ka magrib siap-siap urang sholat berjamaah tong hilap buka puasa dibuka ku baca doa mugi-mugi ibadah urang katampi dibekeun ke jaga di akhirat sabab hirup di dunya ukur membara kudu boga dibekeun bulan suci Ramadan bulan pinu ampunan bulan pinu barokah berkah sagala-galana marhaban ya Ramadan bulan suci Ramadan bulan pinu ampunan bulan pinu barokah berkah sagala-galana marhaban ya Ramadan. Dina poe lebaran nu pinuh ku rasa bahagia urang silih hampura samudaya kalelepatan sabab hirup manusia geus pasti boga kasalahan aya nu karasa oge aya nu teu karasa minal aidin wal faizin mohon maaf lahir batin minal aidin wal faizin nedaki hampura dosa minal aidin wal faizin mohon maaf lahir batin minal aidin wal faizin nedaki hampura dosa dina poe lebaran nu pinuh ku rasa bahagia urang silih hampura samudaya kalelepatan sabab hirup manusia geus pasti boga kasalahan aya nu karasa oge aya nu teu karasa minal aidin wal faizin mohon maaf lahir batin minal aidin wal faizin nedaki hampura dosa minal aidin wal faizin mohon maaf lahir batin minal aidin wal faizin nedaki hampura dosa. Allah